lamun urang nyaritakeun tentang kudrot jeung hikmah sakitu geus adag-adaganana panjang ku urang dicaritakeun ketika babalik ka urang can kakeunaan lantaran hirup urang mah mandeg teu berangkat mun ditanya endek ka mana teu ngajawab mun ditanya keur naon teu ngajawab mun ditanya geus datang ka mana teu bisa ngajawab bila mun urang nyaritakeun urusan dunia mah bisa geus datang ka mana neangan dunia kakarak datang ka pabrik we sabaraha tahun di pabrik aya meureunnan 10 tahun aju kumaha ieu lalakon di pabrik boh atuh ieu bisa kieu ge boga mobil jeung boga imah dia sebabna mah rada aya maling saeutik mentak alhamdulillah bulet alhamdulillah maling datang ka malingnya alhamdulillah tuh kumaha lamun atuh ieu kieu caritana kumaha jakula ge hayang atuh boga mobil boga imah atuh ayo kerjasama sia di luar aing di jero keku aing dibalang-balangkeun di jero sia nu nariman di luar siapkeun mobil eta satpam sogok mun aya polisi lah polisi sapira si Kosim polisi dereh abek Kosim ieu akhirnya kerjasama jeung satpam jeung polisi maling KBH urusan dunia urang lamun nyaritakeun urusan akhirat berangkat aya nu melalui syariat lamun urang berangkat melalui syariat mah wudu salat sesuai jeung waktuna puasa di bulan Ramadan lebaran sakitu-kitu da bae wayah muludan wayah rajaban mun ditanya Aisyah ieu salat perasaan sia kumaha teu boga perasaan ku kumaha ieu mah sia lamun eta aya keur ngaji Quran kumaha rarasaan sia teu boga rarasaan ku kumaha paling lamun ngaji ti peuting sorangan muringkak bulu muringkak bulu maksudna ka harti muringkak bulu ngajakeun neraka lain mah saya suka anu kakertekan we sakikituna teu nyaho arah tapi lamun aya jelema guari berangkat ibadah make guru khusus cara Raden Patah cara itu Raden gitu Syekh Syarif Hidayatullah cara Syekh Maulana Hasanuddin Sunan Kalijaga eta ibadah-ibadah anu melalui perjalanan khusus lain bae zahir nu diurusan tapi batin jadi nyingrai-nyingraikeun syahwat jeung lazat supaya ulah menikmati dunia ulah menikmati kasyahwatan kalazatan dunia sebab ketika orang menikmati dunia ke di akhiratna dikurangan
ketika orang lalazatan di dunia di akhirat ke dikurangan maka khawatir di akhirat besi dikurangan disingkirkeun syahwat-syahwat jeung lazat anu biasa nama manusia teh ditungtun ku syahwat jeung kalazatan ajunya nana nurut bayu urang dahar di restoran anu ieu urang sare di hotel anu ieu urang kawin deui jeung urang Karawang ieu jeung urang Subang ieu jeung urang menja duit aya maneh keur gagah fasilitas aya deres tau masih kena perjalanan kawin aya nu meuli bae di hotel langsung lah teu kudu make jeung tukah tikah jaloba ku ari boro di hotel di Cipanas ge Ambalaya hayang anu gede apem nanu penel letik araraya kabeh nu ipis aya oh geus pokona mah aya geus kabeh di Cipanas ge loba nu nawaran simbut-simbut ceukna saha nu deuk bali simbut naon ceuk naon kurang sapira simbut horenganan simbut aya ramoan loba ayo duit aya keur gagah urang fasilitas pendukung geus teu nyaho kaler kidul dibawa urang ku nafsu jeung ku lazat terus we dibawa ku nafsu ku lazat tu hari mah dibalikeun nafsu teh urang nu ngendalikeun ku hari mah nafsu urang nu ngendalikeun aju urang ngasehatan ka nafsu ketika orang dek dahar orang ngahaneng wae kos ku bodi ewe baca kurang sia nafsu bangona hayang amat sia eta kadang ngadahar itu ya nu geus jaga ngadahar kos kitu teh kan urang lain sakali geus sering ja kitu-kitu bae wayahna nunggeus-geus ngadahar opor teh jakos kitu bae ngadahar daging teh kos kitu bae lain beuki luhur lain beuki ngeunah ibadah cobalah ku ari mah heula ditapaan ulah ngadahar nu kos kitu mulai teu kuat ceuk nafsu ja aya di hareupeun toel bae saeutik ambean toel ambean geus teu kuat hayang jasa letak geus diletak ku hayang kremus teu kuat garana panas amat di cuaca teh lamun teh mah aya es kemudian dicampuran ku gitu naon ngaranna anu ngajurulung teh gitu dicampuran kuno amis tiada nu di botol teh naon ngaranna siapa tilok nyara bareng tilok mareli marena itu dari sirup marjana dawa sirup capango aju ditenenan maka peuyeum Bandung saeutik didinya aduh sengit anu luar biasa mana keur panas sirupna cap bangun nu beureum teh tambahan ku kitu peuyeum Bandung tenden dihareup nafsu ceuk urang sia lain sakali ngadahar kos kieu teh nginum nu kieu lain sakali sering jeung geus ge lain nambahan deukeut ka Gusti Allah malah ngaburuk-buk panu geus beuteung ancul-anculan ngeunah keur ngadaharna doang kan kaditu naju tunduhkan wayahna Gusti ditapaan janu geus bae niatan geura ngadeuketkeun diri ka Gusti ulah pati diinum geura kos kitu mah teu kuat ceuk nafsu ja aya di hareup ambean we ambean geus seungit ieu ka ambe sirupna ka ambe ieu naonna karep peuyeumna jeung letak we setik letak teu kuat hayang jasa atuh beakeun we kabeh teu kuat garana teh teu kuat eta geus kitu
dahareun jeung inuman geus aju urang ya dina urusan pake aju dina urusan sare begitu orang asup ka kamar di jero kamar aya kasur aya anggal lain buatan inoak lah inoak ieu aya seping bed di dinya nu luar biasa mun urang aju aya di dinya teh ngelembung ngeunaheun tis ditambah ku AC dirinya anggal nage lain cara anggal nunang meuli di pasar kemis aya anu kandal-kandal teuing hepe-hepe teuing anu kagel eta teu beres-beres lantaran hepe-hepe teuing kandal-kandal teuing sakali meuli di inoak pohara teuas ieu mah nu bagus bener surtilan di hotel teh geus nyaman we luar biasa dicekel na ge sakumaha bobogaan awewe ku urang indah jasa. Cek urang teh awak ya lain sakali sia sare dina kos kitu ayahna nek ngadeketkeun diri ka Allah mah coba bayang-bayang ku sia kuburan sia teh bakal dibaringkeun di kuburan boro-boro aya seping brejeng AC ieu teh samak butut lampit ge eueuh wayana tapaan ku sia tu dinya ulah dinya dihandapna bae dihandap bae sarena dihandap sare tiris amparan setik maka amparna menang amparna teas di luhur bae teu sakedeung bae ulah kebal-kebal sakedeung teu kuat tetep hayang di luhur bae urang teu bisa tapa teu kebal urang terus aya nu nga-SMS nu nelepon horenganan babaturan urang cek urang teh waduh satungtung babarengan maya jeung HP tentu bae aya hubungan-hubungan lantaran ieu teh jaringan satungtung urang hubungan moal kaluar ti hubungan-hubungan urusan-urusan makhluk urusan politik urusan ekonomi budaya kadang-kadang kadituna disalahgunakeun urusan-urusan asmara padahal di imah geus boga incu tapi waduh eta asmara mah tetep bae terus bae hubungan jeung nu sejen-sejen cek urang teh HP aing deuk tapat ti sia moal digunakeun ku aing sia lantaran ngajauhkeun ka Gusti Allah aing deuk geus anjeun sia ku aing sia ditolak cek HP ulah tolak tilu tolak hiji bae henteu deuk tilu bae ulah bain kubro teh mah hese rujukna ke kudu make muhalil nya tuh tolak dua nya dua mementeuna naon sedang sapoe teu kuat lantaran berdering terus deuleu bae deuleu atuh aya berdering mah saha eta pengirimna heulanan deuleu di deuleu waduh horenganan ieu mah si doi aduh ya kumaha ya bales mah bales bae atuh lawan naon dibales teu kuat urang teu kuat satungtung seperti kitu urang moal jadi pangkat solihin aja kau mau jadi wali terjemahan seperti gitulah kehidupan urang sapopoe teh kehidupan urang seperti kitu teu pernah mengekang syahwat lazat jeung nafsu datang ka paeh urang mandeg aya dina syariat bari can puguh karuh syariat gitulah kehidupan mayoritas manusia aya di kelompok umum lamun urang teu ngaberanikeun diri urang berangkat ka Gusti Allah moal boga rasa ibadah ku hari mah urang teh geus mengasingkan diri dina kadahar urang rada diapik-apik kadanan cara tadi mah urang total apik-apik ieu heulanan ti pamarentah ulah didahar haram tekadkeun haram lamun urang teu nekadkeun haram moal beres-beres kajen kumaha ge wah cenah teh mah ekstrim urang tasrif heula nu mantak haram lantaran pamarentah teh hasilna meunang ti pajak ai pajak teh muksi ngaranna muksi teh mutlak haramna
perpajakan teh haram di negara khalifah di negara Islam aya ge di negara demokrasi. Jadi lamun baheula di zaman para khalifah geus dihukuman subhat ku ari mah haraming haram. Lamun urang tetap pati nu kos kitu moal aya lazat ibadah ka Gusti Allah. Guys, mulai kurang ulah hayang nu kos kitu teh tapak ku ari. Tajen teu puasa ge tapak dahar saeutik bae. Nginum saeutik bae sare kitu. Mun ditanya ye pan kasur aya tapi sian teu sari kasur moal abdi de pepegatan jeung kalazatan jeung kasahawatan ari eueuh mah abdi sare di kasur bari eueuh kasurna meureun teu terbukti pepegatanana ieu mah kasurna aya spring bedna aya tapi abdi pepegatan moal menikmati syahwat jeung lazat. Ari kitu mah dahar urang teu jeung daging memang dagingna eueuh teu jeung opor-oporna eueuh atuh teh mah bisa disebutkeun atuh pantes bae emang sia mah pakir ieu. Ieu mah aya ngajogrok di hareupeun daging aya opor aya naon tapi teu mun ditanya ku Gusti kunaon maka teu di dahar abdi ku ari pepegatan jeung syahwat jeung lazat hayang ka Gusti. Oh kitu cek Gusti. Kunaon sian teu naek-naek Avanza embung Gusti. Emang kunaon teu ngeunaheun hayang Lexus bae. Waduh, sia mah kumaha. Hayang baby band bae minimal Fortuner ambe kadeleuna gending ku batur. Go kiai keren teh mah kajen kuku mah. Hebat teh mah kiai gaul teh mah. Boh, teh mah jauh jasa jeung Allah, jauh jasa jeung Allah. Mulai kurang diseja ieu teh diseja aya teh disejabat lain suluk ngaranna. Gusti aya pake nu bagus tapi ku abdi endek diistirahatkeun dik dibikeunan malah kitu kene dahar jeung nginum ala kadar jang nangtung salat jeung jang ngaji bae kitu kene kendaraan Gusti abdi teh izin ka Gusti besi ngeuneunahan pan di dunia mah lain tempat ngeuneunahan di dunia mah engke ngeuneunahan mah di akhirat. Abdi bade pepegatan sareng syahwat jeung lazat abdi bade ka Gusti ieu teh suluk ngaranna. Sok atuh neuk ti mana heula mimitina nu diraih ku maneh teh ieu ti dieu heula mimitina ieu tek berangkat. Ti peuting mentang mata ulah pati dibuka teuing mata teh ulah pati dipereumkeun teuing ti peuting ke dipentangkeun pake tafakur pake maca Quran. Geus isuk-isukna kadeuleut sayup matana. Mentak lamun urang deuleut cai mataan bae na ieu nyeri mata kajen kumaha ge. Beda. Mulai ku ari bergaul jeung batur gegesun teh HP jeung televisi teh geus ditotalkeun lah. Kok bisa kos kitu sih konsepna kumaha konsepna boga tekad isuk paeh. Isuk teh paeh. Tekadkeun isuk paeh ulah waka napas kaluhur ka handap ulah waka isuk baheula. Asana isuk paeh lamun isuk paeh na ieu amal mana anu bakal disangharepkeun ka Gusti Allah. Kalazatan jeung syahwat tuku urang geus disorang can katobatan bakal ditanya. Isuk mangkaning bakal paeh. Mulai kuari lantaran isuk bakal paeh peutingna urang mandi seakan-akan awak urang teh mait. Di pandian ku urang ngahayalkeun ngabayang-bayang mikiran bahwa urang teh mayit keur di pandian. Isuk bakal paeh. Lamun isuk bakal paeh mulai tah sapoe dua poe moal aya jelema lamun yakin isuk bakal paeh bakal dudunya moal aya. Wajen kukumaha ge geus dibere nyawa isuk paeh sia kajen kukumaha ge moal hayang meuli tanah, moal hayang meuli mobil, moal hayang kawin deui.
yakin isuk bakal pae, yakin jasa isuk bakal pae, hutang kajen kukumah ge dibayaran. Kitulah dina urang suluk ka Gusti Allah yakin isuk bakal pae, maka poe ieu ngarapih-rapih sikap urang, akhlak urang. Kajadian isuk paeh bakal kumaha. Dek ngaijidkeun dunia teh hese lalaunan mulai dek naon dia isuk ge bakal paeh. Dek naon dia isuk ge bakal paeh ketika urang caritakeun dunia isuk teh bakal paeh. Ieu embung tawaran kendaraan embung jang naon isuk bakal paeh. Tawaran tanah embung ya isuk bakal paeh, tawaran awewe embung ya isuk bakal paeh. Mulai gara rapi terus eta teh saminggu 2 minggu sebulan 2 bulan teh ku Allah dibere taufik plek bakal ijid kana dunia. Ijid teh hayang kana dunia, gila kana dunia. Lamun geus gila sesuai jeung aturan akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar. Urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang teu bisa uzlah. Ayana uzlah teh lain sa uzlah-uzlahna orang boga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang-datang uzlah bae teu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah. Sementara ada uzlah, moal kabahas lantaran lain perjalanan. Dua tangka ira ge moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah, pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleun. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna beng beres kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh haya jeung jelema geus mbu ngadenge suara jelema geus mbu. Nah tidinya lah instruksi ti Gusti Allah, balik deui maneh ka masyarakat, balik wajib maneh balik lurus-luruskeun makhluk anu perlu syariat nu perlu thariqah nu perlu hakikat maneh nungtun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tungtun syariat, nu butuh thariqah tungtun thariqah, nu butuh hakikat tungtun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nungtun hakikat kumaha aja urang nage hakekok. Deuk nungtun thariqah kumaha urang nage teu boga guru. Nungtun teh syariat tapi totorekatan, nungtun teh syariat tapi hakikatan. Ngagibeg atuh kajen kumaha. Mentak titah turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajen ku kumaha ge ngeunaheun dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngeunaheun kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ade sholawatna nya. Ngade sing ade hitung pangitungkeun nya. Aing hitung 5. Emang 5an henteu saurangan hitungna 5. Mana jelemana usul ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan sia kajen kumaha ge ngariung nu kadeuleu jauh Ambonna kitu keneh silaturahim nu kadeuleu teh berkatna tah eta lah nu cilaka. Tapi lamun geus cara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk teu tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar
Kitu kene magahan ngaji sesuai jeung aturan. Kitu kene salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, gitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah jol bae calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan. Bade aya calon ngazam yang bade calon mohon. Ket aja urang sasalaman guriwel 10 juta. Nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya. Ieu duit pan teu halal, ieu pan ieu mah duit sogokan. Jalamun teu boga maksud berarti lok sedekah. Jelok sodako berarti nyada sodako hendak aya karena berarti kan cek dina patul muin ge haram. Boro-boro eta murid be murid datang ka kiai aing isin tas balik teu mere sodako eta teh pan haram cek Imam Zainuddin Malebari. Eta teh ku sakitu bage haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karena mere berarti kan haram. Nah, geus ngajogrog di meja 10 juta. Dideuleuh bae ku urang. Gede oge. Ka manakeun. Aduh, insyaallah. Abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese. Teu kudu hese. Duh, kumanakeun. Wali motor dipake ku urang ditumpahkan haram. Belikeun ka baju aja dipake haram. Di dahar jadi man garang-garana daging jadi getih. Wah, berabe. Kumaha ye sinya? Bikin ka kotok bae kitu. Kotok mah teu beukeun duit. Beukeun ka popan. Nah, jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencit akur-akur wae. Urang bingung. Lah, cek yana jaga saya ieu. Lah hese-hese batur maneangan ieu geus aya di imah. Ya halal mah kos ieu. Haram ge lamun menta, dibere ge batu masalah, no problem. Waduh. Geus datang ka dinya. Geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak. Jago ngaji nyana, deleukeun. Jago, ieu teh pelebah kituna. Jababari ngaji nama tuh alpiah kurang sahese-hesena ge terus diulik. Kabelah ditu nama nyai-nyayan mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang. Ja, usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang, praktekeunana ge gampang, tapi pelebah eta. Ait. Beuh. Sedengkeun di dinya bakalna. Sinaran ilmu mah di dinya. Eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah. Geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai dihareupeun jelema bangun hebat jasa. Popoyong kodan tawadhu ain tawadhu. Orenganan sakumaha ore koros. Sinar ilmu moal aya. Jagokeun ngaji di dinya. Datang ka didarengekeun turu dipake bage moal kajeun kumaha yakinkeun moal. Racun aya di dinya. Ih, atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari. Boh, ujianna pamarentah. Sieun atuh ka kiai. Kulantaran kuari mas kiai na teh diome ku pamarentah. Kama qala almarhum Zainuddin MZ. Cek Zainuddin MZ itu singa macan. Dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, disantai Zainuddin MZ. Iya kiai, hebat sote ketika lu lompatan ti pamarentah dibere embung, naon embung, aing maka Allah, sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar, diome. Ini, kiai omean kita nih. Tuh, MZ eta hebat jasa, braknya anak kurungan. Ngomong mah bisa orang kurungan jana ge. Aduh. Tapi aja babalik jana mah bisa. Nah, ieu. Ielah keur carita. Naon kitu ngaranna sinar ilmu. Bisa sinaran sote Mama Satibi waro.
bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahsnawi Caringin waro belah dieuna Abuya Dimyati Cidahu nu mantak aya sinaran ja gajina mah akur bae mah teu kaharti ku urang gajina urang kula gaji di itu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong nu jelas mah teu aya kaharti aya teu tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro Abah ucu urang mencari Fathul Muin di mana akur bae Fathul Muin mah jak kitu-kitu keneh surah lah pira ge beda sautak saeutik ge gayana doang tapi kunaon teh dipake ka resep waro ngayangan lu polo nu bisa anjasa ambualaya sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun oh ti lurah legleg di camat rau di bupati waduh ada tak hitut-hitut aduh atuh gendek nyaritakeun lanaon ge eta racun nu kadengena racun ketika nyaritakeun ku masyarakat teh jatuh mah lain dukun salat naon racun nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun nu kadenge racunna saha nu daek sih ka racun. Nah, iya kan orang perjalanan kita tepait pepegatan yang televisi kuari mah teu sanggup aing mah cenah daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah ngeusan bae hirup boh wadak parah amat sih mukhalid jadi mukhalid jeung televisi pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kene HP dan lain sebagainya juara rauf pegatan lalaunan setik trek urang katitipan ku ilmu ieu ilmu Gusti dititipkeun ka urang wali alimil ukhra alamatun turo urang mau nyaritakeun kifatul azkiya isin wali alimil ukhra alamatun turo layat lubud dunya bi ilmi masaila ulah sok neangan dunia ku ilmu ku ari mah ilmu pake neangan dunia aduh Masya Allah lain ilmu lain alim akhirat teman ngaranna alim dunia alim su ngaranna ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres maka jendakan ieu mah ieu perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere aya perasaan seperti kumaha di hati urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket deja apa Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan urang deket eta nu hese urang mun nyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atuh pan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hawadis eueuh deui bahasa kos ngabahasakeun zat jatuh meunang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat patut mah kudu murakab atuh pan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atuh pan kudu murakab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murakab mah tina anasir-anasir ye tapi kan itu bahasa di bahasa iwati zat nginjeu bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan ieu teh nginjeu bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin nah akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung dudunya isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh di kitu-kitu teh urang teh
kos nulalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah merek tetek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wau teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang mereket-mereket padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang mereket-mereket embungan perketeun padahal menyanang ngajak perketeun hayang urang aya hayang bengarana urang perang jeung nafsu kuari mah berangkat ti jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah itu nama engke kurang ku Allah belah dia nama urang ngadoa belah itu nama urang dibere mantak urang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah tapi lamun geus deukeut embung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh deuk naon ya Allahan urang gegeroan sote kanu eueuh jaed ka dieu eueuh lamun aya mah atuh deuk naon digero-gero jajaed nang aya di hareup kitu keneh ka Allah urang Allahumma teh Allahna perasaan eueuh jauh ketika aya mah deuk naon Allahumma mentak wali mah tilok ngadoa embung aing ngadoa dititah ge embung ieu mah ngadoa ambal aya wanya mimiti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu sugan teh geus naik deui urang sugan teh turun deui geus roban atina pi dunia nambah deui bae deui ieu angel jasa ye bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoa aing mandek balik panjang amat doa walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin doa teh menta nah ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah perjalanan ala kadar capek tah perang capek tah tak suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi praktek 10 tahun can puguh 10 tahun orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah pas ngahuleng kieu bae ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar tanyakeun ka nu di Banjar jangan kakak bapak mana boga gurunya nama jangan kakak nyana mun salat ge makmum geus darangtung nyana ge tekar di urang keur naon eta teh batin anu deuk dinolkeun aya cara-cara kadang giler santri mah malum santri itu beda kan santri mah tuh jadi nyana ka tukang heula kieu bae santri karena nungguan guru ke can bisain nyana mah ibadah santri mah blon santri mah kos gitu heuy nyana keur nol kan aing mah ti wudu keneh geus nol blon santri mah tuh geus eta istirahat kayak geus mulai geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajamna nangtung mentok carang boga muatan nya mah carang aya nu ngamakmum lamun lain nu kuat-kuat amat mah geus carang ge santri saya itu giliran sa jangan kakak los ya ka ditu teu kuat nangtung aing kuat memehna nangtung angin mungkar semua hikam panjang nama mentak ngaji di dia di Cipari nah gitu hikam nya da mun caritakeun hikam lazat bangunan sebab aya di dirina nya salat geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamakmum jua bodo malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we seuri maksud cerita ndek ka mana cegana
dek ama maning indit cek eta maning indit nyana embungin di mamuman embung hayang sorangan bae cenah mah hayang sorangan embung di mamuman pan aya urang marah woi sia goblok aing imam ieu nyama mu mati sia ka aing teu sopan sia nyana mah embungeun tuh nu luhur mah jadi embung malah mah embung tapi tetep loba bae engke geus setar karak loba mulai cenah Allahu akbar tagap geus teu robah-robah geus teu robah cenah asal geus mulai bae tah eta memehna kitu keneh diuk ge diuk cenah mah ngeuk ngaji diuk penting man ngaji na ngaji rohbiah atau fatul muin sedekah harti ku urang kieu santri geus ngabayak nyana can mulai-mulai deuk iraha ieu si mulaina ajengan ye bingung ulang lewat sakurang ngarokok deui mending mun meren teu pat saya jaga-jagaan kakak ayo lo barengi nyana ngalandar lagi dek ngaji ngalandar lagi teu beunang cek nyana kege ka dieu deui tinggal urang we idek jam sabaraha ngajina ieu sih masyaallah hese kos lalagan buah mantep na luar biasa hese di jelema-jelema anu ngopenan batin teh kos kitu embungeun nyari pangjeusekeun ku sesembung yeuseuh sorangan ku pamajikan ku anak embung yeuseuh sorangan ngajembrengkeun sorangan jokot sorangan embus unita batu geus hese urang teh nurutan kos kitu na bae geus hese oh geus mana kuari nu kos kitu ieu mah kiai teh kos Firaun nya kuari mah tah guru tah eta hese dituturkeun eta nu kos kitu masyaallah kari urang nyaritakeun nya anak bae geus hese komo nu lain-lainna deui nah ieu keur carita perjalanan pait urang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pait ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar seetik-seetik bae kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere tek aya lah nah jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah kudrot mah bisa bae Allah maha sagala-gala tetapi moal keluar ti hikmah tetapi lamun jelema geus datang ka makom nu tadi hikmah eueuh sebab tadina geus diperangan Allah geus langsung mere bae langsung mere jadi kakawasaan Allah teh tembong di nyana jadi sabab jeung hikmah teh eueuh bagi jelema nu geus usul ilallah sebab lawan sebab ndek ka mana bumi dideketkeun ndek hayang naon diayakeun geus teu make sabab-sabab jeung hikmah ketika seseorang dibutuhkeun ieu teh ngabutuhkeun jeruk nipis neangan di ditu eueuh nya menta bae ka Gusti Allah dibere ku Gusti Allah padahal jelemana di masjid dipetik bae pan eta melak henteu naon teh melak henteu naon teh ta eta geus datang ka dieu we hese kudrot teh ya bukti kanyana tanpa make sabab jeung hikmah bagi nu geus kelas kos kitu urang mah urang ku datang ka kokojotan urang di masjid Gusti minta jeruk jeruk paling ge ditonton wa edan ya budak ya sebab urang makomlah makom hikmah urang makomlah makom sabab. Nah iyalah nu neuk dicaritakeun wa misalul kudrat edon mal hikmah kudrat deui bareng jeung hikmah jarius supun ieu keur contoh bersyariat halal mah leumpangna parahu di luhur cai padahal mah deuk dileumpangkeun henteu di cai ge Allah mah kawasa bae tapi tetep bae parahu kudu di luhur cai bae tapi lamun henteu di luhur cai ge Allah mah atuh kawasa sapira parahu atuh sapira parahu ngasunamikeun ge bisa
gampang atuh para tapi tetep baik kudu aya cai baik moal lempang parahu lamun teu aya cai tuh kan kuari di gelas teh eta teh aya caian lamun ku urang dibalikeun pasti ngajurulung eta teh sabab dibalikeun pasti bae ngocor tapi ketika jelema geus datang kana kudrat Gusti dengan kudrat Gusti ieu cai nu aya di gelas ku abdi deuk dibalikeun nyanggakeun sadaya-daya hayang ulah ngocor atuh ngabagen tinggal urang bae ji heran kok bisa teu ngocor sih nya kok bisa teu ngocor sih nya kumaha sih ya balikeun deui tah coba ku sia dikitukeun kakarak saya tinggal geus ngocor geus ngocor ieu lantarannya anak geus datang ka makom eta sabab jeung hikmah leungit dibalikeun anak tetep bae teu ngocor ketika nyana menghendaki kok bisa kos kitu kudrat Allah teh dibikeun ka Gus ka manehanana maksud dibikeun teh ngarasakeun kudrat Allah eta kakarak dibere salah satay kuku cenah kanyahoan kudrat aing keuna ngarasa sia teh kawasa aing dah eta gelas dibalikan tah pajar sulapan urang nah iya padahal mah urang nyuhunkeun ka Gusti sebab kun aing dibikeun ka sia ketika sia deket jeung aing kun fayakun nah jadi berarti urang teh dibere kakawasaan ku Gusti mantap lamun Kangjeng namun gitu ngaranna lamun Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa alaihi salam manehanana mah kitu ngahirupeun nu paeh. Hok hirupeun cak Gusti Allah. Cak maneh kun biiznillah. Aya biiznillah. Hirup ngawujud. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir mah teu make biiznillah. Kun biizni. Pangkuhara jasa tah mah. Wujud sia ku izin kaula. Luhuran saya coba. Tadi mah biiznillah dan Abdul Qadir mah mung make biiznillah aing mah make biizni bae. Mung aing mah. Mung biiznillah aing mah geus biizni bae. Eta kudrat-kudrat Allah lara rempel. Tanpa aya hikmah. Ieu mah keur carita heula keulanan ti luhur heula. Misalul qudrah aidan malik mah. Wallahu a'lam bishawab.